Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi sholata wa salamang daimaini mutalazimani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ba'da salam qoblal kalam sabadana simkuring akan tahiyatul islamiyah mangrupi lapad assalamualaikum langkung tibain urang sami-sami muji syukur ka Allah Maha Ghafur kanu kawasa anu mana alhamdulillah dina ieu sah urang sadaya berkah irodah sang inayah mentena ngalangkungan ieu pangaosan sehingga urang sadaya tiasa deui kempengariung dina raraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku ngalangkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan di ango thalabul ilmi ieu. Mudah-mudahan masing janten wasilah kana dihampunkeun dosa urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat kali salamna juga curah limpahkan ke baginda alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabat na tubuhi ka umatna anu itba kana ajaran mantena. Mudah-mudahan bae urang sadaya keng syafatul majabar yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sateuacana tusim kuring ngeraskeun kana ieu pangaosan langkung tipayu nedasi hapunten tina mangrupi kaalpaan baik dosa ageungna dosa alitna anu karaosna anu teu karaosna mina dunya ila yaumil jaza. Kalayan pamudah-mudahan bae urang sadaya saling bebaskeun teu aya gantar kakaitan jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadaya muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rahing kudat mantena Allah ka urang sadaya maparinan hiji kanikmatan anu luar biasa sehingga yuswa urang sadaya dugi ka saah ieu anu kaleresan dina waktos ayeuna teh tos dugi kana sasih Rabiul Awal. Anu kaleresan sasih Rabiul Awal teh sakumaha uninga hiji sasih waktos dipedalkeunana junjungan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wal sakituna priyogi pisan jang urang sadaya itba termasuk ngagungkeun kana ieu sasi, termasuk dina ieu sasi teh istimewa anu luar biasa sehingga keun moal aya urang sadaya upami teu aya na Kangjeng Rasul. Maka pantesan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka alam dunya ieu anu pertama dicandak kumantena pertama li islahil akidah, teras li islahil ibadah, termasuk li islahil ummah. Anu pertama dicandak ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu ka dunya ieu ngembangkeun agama Islam teh pertama li islahil akidah. Anu pertama nyaeta jang memeres akidah. Karena waktu harita ti Nabi Isa dugi ka Kangjeng Rasul teh sekian ratus tahun teu aya pemimpin. Nya bisa kabayangkeun ku urang lamun teu aya pemimpin pasti ngararaco. Nah termasuk dina waktu harita jalmi-jalmi pada ngaco disebutna ge zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah teh zaman kebodohan, zaman barorodo, sehingga keun teu apal diharam, teu apal di makruh, disubat, nu penting beres we asal ngeunah sorangan dina waktu harita. Nya ku Gusti Allah diturunkeun hiji pimpinan, hiji jalmi anu seorang figur jang urang sadaya Kangjeng Rasulullah dina waktu harita.
Matak anjeunna ngembangkeun agama Islam pertama li islahil akidah, rek memener akidah. Karena waktu harita kan anu sembah bangsa berhala, bangsa tapekong, termasuk anu sakur-sakur dipercaya ku manehanana eta dianggap pangeran. Najang urang sadaya sehinggakeun Kangjeng Rasulullah sok sanaos henteu dugi ka Indonesia nyebarkeun agama Islam lewat para wali anu disebarkeun dugi ka Indonesia sehingga anu pertama masuk ka Indonesia teh lain Islam. Lain Islam. Waktu harita mah zaman dinamisme, zaman animisme. Nah, kepercayaan nya. Kepercayaan manehna. Nah sehingga kan dugi ka zaman ayeuna ge pertama kan agama Hindu ka urang. Agama Hindu, agama Buddha. Sehingga kan didoktrin Indonesia ku pelajaran-pelajaran Hindu, pelajaran-pelajaran Buddha termasuk ku Kristen. Da ari Islam mah beda. Ya. Nah dina waktu harita sehingga kan pelajaran-pelajaran masih terkandung keneh di umat Islam anu diajarkan ku agama Hindu atanapi ku agama Buddha. Nah sehingga kan dina hate masih keneh aya mata kedah dibebener. Kanjeng Rasul dibebener termasuk kadiona ku para sahabat, ku para nabi, termasuk ku para aulia, ku para ulama beh dieu. Bisi aya keneh akidah anu nyengsar tina kepercayaan ka Allah Subhanahu wa taala. Makana tancepkeun pertama kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tercantum di dinya akidah percaya ka Gusti Allah termasuk percaya ka Kangjeng Rasulullah. Makana bisa disebut lain Islam ari ngaku ka Allah Subhanahu wa taala tapi nabina lain ka Nabi Muhammad. Komo ngaku nabina saentos Kangjeng Nabi Muhammad. Misalkan aya nabi saentos Nabi Muhammad ke nabi ka-20 genep. Sok aya geun nya. Tah maka eta mah moal di aku umat Islam eta mah. Mirza Ghulam Ahmad nya. Eta mah lain teu saakidah jeung urang, teu saakidah. Memang ari ngaku pangeranna mah Allah Subhanahu wa taala, cuma nabina beda. Cuma nabina. Sedangkan Nabi Muhammad khatamin nabiyyin. Ta ieu akidah anu ditancepkeun dina hate urang sadaya sehingga keun ulah kacana ku sakaba-kaba. Lamun urang percaya kana salian teh Allah musyrik hukumna, aya musyrik teh musyrik jali, aya musyrik khafi. Musyrik jali mah anu katingali lah kieu, tapi musyrik khafi anu aya dina hate urang anu terselubung. Anu dina hate urang. Nah matak dina agama diatur weh aya syariat, aya tarekat, aya hakikat, kaituna aya makrifat. Hiji syariat nya urang ge perlu ngaberjalankeun syariat. Lamun ngalakeun hakikat tungkul urang moal bisa. Cara contoh model kieu nya leuletikan we urang teh kaserang teu damang gering lah cek urang teh. Urang cocokna sok obat teh misalkan obat nyeri sirah teh oskadon atanapi bodrek. Hiji waktu urang nyeri sirah ka warung we ngagaleuh bodrek. Nya alhamdulillah pas di eta teh ku urang teh di naon ditelen eta obat teh dituang eta obat teh alhamdulillah cager. Tah eta teh syariat. Sok aya anu beranggapan kieu aduh lamun teu ku bodrek urang mah ya. Jadi urang percaya kana bodrek eta mah hanya sebatas syariat, hakikatna mah Allah. Hakikatna mah Allah. Jadi syariat nganuang bodrek, hakikatna mah Allah. Da hargana kan teu sabaraha. Teu sakedikeun jalma anu berobat juta-juta hargana mahal. Teu dikersakeun ku Allah cager mah henteu cager. Nah hakikatna mah Allah syariat berusaha
nya cara contoh orang kehidupan sapopoe lamun teh mah urang ngararkeun hakikat ti Gusti Allah. Percaya eta ge kana ayat Allah. Allah nyiptakeun jalma jeung rizkina ka alam dunia ieu. Atong mangmang da Allah teh masihan urang yuswa teh di dunia hirup teh jeung rizkina rek cicing we da Allah oge bakal mere engke oge. Cicing cobaan di imah anda tah moal ka urang rezeki kan gitu. Entong kitu tetep urang mah kudu aya syariat. Torekot perjalanan urang. Cek barudak mah banyak jalan menuju Roma gitu. Rupa-rupa perjalanan di dinya mah. Kehidupan urang sapopoe dinamika kehidupan mah rupa-rupa di dinya. Kaituna hakikatna Allah sangkan naon? Sangkan urang tiasa makrifat ka Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui itu nu hartosna ang ta'budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Eta li islahil akidah. Jadi pertama ku Kangjeng Rasulullah teh urang sadaya dibenerkeun teh akidah bisi nyalengsar gitu akidah urang. Tah makana jang urang sadaya pertama tancepkeun dina hate urang akidah urang sing kiat. Karena lamun urang teu kiat akidah keimanan urang sadaya bakal goyah. Hiji tah. Terus santosna akidah dibebener ku Kangjeng Rasulullah. Ser nomor kedua dibenerkeun li islahil ibadah. Perjalanan ibadah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh mah saperti salat, zakat, sareng saja bisa jabina. Terutamina salat anu dicontohan ku Kangjeng Rasulullah lewat malaikat Jibril ka para sahabat termasuk ka para ulama ka dieu ka urang sadaya. Urang ge baheula keur diajar ngaji sok diprak-prakannya cara salat nya, kieu cara ruku, kieu cara sujud. Eta teh anu dicontohkeun ku Kangjeng Rasulullah. Diwurukan ku malaikat Jibril. Sama kana jang urang sadaya eta dina ilmu syariat eta mah. Memang dina Al-Qur'an mah teu aya nya prak-prakan salat dibedal nyaeta ku para alim ulama baheudieuna. Satu acan ngalaksanakeun ibadah, terutamina ibadah salat pertama kedah dipersiapkan ku urang bersih. Bersih naon? Bersih tina hadas ageng, bersih tina hadas alit. Bersih tina hadas ageng anu ngawajibkeun kana adus. Hadas alit anu ngawajibkeun kana wudu. Cocobaanan weh urang teh puguh mah boga hadas, urang teh dekul weh ngalaksanakeun salat, maka salatna moal ditarima. Atanapi deluk urang teh ieu mah karena ieu we era ku batur salat henteu wudu heula. Nah, maka eta moal ditarima ku Gusti Allah. Termasuk kaituna berarti ke belakang. Maka tata cara wudu urang kudu sing bener. Otomatis urang berwudu bisa ku cai, bisa ku tayamum. Ngan raratana di urang ku cai. Maka diatur deh masalah caina kan gitu. Jadi katukang-katukangna. Nah ieu mah urang rek ngalaksanakeun salat we lah gitu. Pertama urang kedah bersih, kedah suci tina hadas ageng jeung hadas alit. Urang rek wudu anu paling pokok mah urang kudu wudu heula. Anu ngawajibkeun kana wudu nyaeta rek ngalaksanakeun salat. Memang eta wudu teh sanes juz tina salat, tapi ngajadikeun syarat sah salat. Syarat sah salat teh hiji nyaeta urang kudu bersih tina hadas ageng jeung hadas alit. Terutamina nyaeta wudu atanapi urang adus. Maka lamun teh mah urang teu mampu eta teh indal kudrati. Lamun urang posisi teu mampu teh maksudna mah aya halangan. Tiasa ku tayamum. Atanapi kajeng lamun urang gaduh luka satu acan diperban saena kedah wudu heula. Memeh diperban. Jadi ulah gesruk misalkan urang raheut der diperban atuh nalika pas wudu teh henteu tembus cai kana kulit urang. Terus mah urang minum wudu heula. Aduh ulah kacaian ku tayamum. Gitu.
Jadi rukhsah ieu dina agama kan gitu. Rukhsah dina agama. Bisi teu tembus cai kana kulit urang kan gitu, ngajadikeun urang henteu sah kana wuduna. Teu sah wudu berarti henteu sah adu eta teh salat urang. Amma faqidut tuhurain pas salatuhu sahihatun. Anapun lamun urang henteu mampu mah kana urang bersuci salatna sah ma'a wujubi i'adati alaihi, tapi wajib dibalikan deui. Kumaha maksudna kieu? Urang teh keur liliaran lah. Kaleuweung misalkan teh mah bahwa urang teh naon bebedil atanapi mun zaman bah ditu mah moro meureunnya moro bebedil lah zaman ayeuna mah meureun kaleuweung. Posisi calana kotor. Lamun urang bebersih heula teu aya da di leuweung atuh posisina oge. Nginjem sarung ka saha. Sedengkeun geus waktu salat. Maka teu naon urang deluk salat ngan engke geus kalemur wajib dibalikan deui eta salat urang. Tah kitu. Ma'a wujubi i'adati alaihi. Wajib dibalikan deui. Karena posisi urang tadi salat teh posisi henteu bersih eta mah li hurmatil waqti. Karena lamun jalma ngalalaworakeun ninggalkeun salat di mana-mana dicabut nyawa maka eta tetep dosa. Ngan lamun teh mah urang ngalaksanakeun salat sok sanajan urang posisinya urang teu bersih oge gitu eta aya rukhsah dihampura gitu. Ya gitu li hurmatil waqti eta lebetna. Wa taharatun najsi termasuk urang kudu bersih tina najis. Selain urang hadas ageng, hadas alit termasuk nyaeta najis. Najis anu dihampura dina cai, najis anu dihampura dina salat termasuk kedah bersih teh najis nu aya dina tempat urang, najis anu dina badan urang termasuk najis anu dina pakaian urang. Jadi kajeng kudu dibedakeun mana ieu mah pakaian urat gupek-gupek urang ulah dipake salat bisi kakeunaan najis. Najis jali terutamina najis hopi mah anu teu katingali ku urang, ku pancaddia urang. Bisi misalkan ka kebulan kunaon ku tai kotok urang teh kan gitu. Itu eta najis disebutna najis hopi anu teu katingali. Jadi bedakeun lah pisahkeun we ieu mah samping ieu mah pakaian paragi salat, ieu mah paragi gupak-gupak, paragi ulin urang teh kitu. Ya. La yufa anhu pisaubin wa badanin wa makanin. Dina pakaian urang, dina tempat urang, termasuk dina pakaian urang. Eta kedah bersih. Terutamina kajeng sing apik di urang dina badan urang. Bisi aya keneh anu can paham. Sok aya geunya anu model ngompol lalaki lah terutama sok rada jorok mah. Tarangisan geunya. Tempon mah disintreukane wungkulnya, bureselkeun sintrekan asupkeun deui kana wadahna. Otomatis eta teh ngendap najis kan di dinya. Eta kolor atanapi salempak anu ku urang dipake teh wayahna eta nalika salat teh kudu dibuka kan gitu. Nah, zaman begitu mah bapak-bapak aki-akinya itu. Teu usum ayeuna mah. Sok aya paku gitu dialungkeun kuna kan ukur sujud kolot kan gitu. Juga beberek kisahna buang seur kan gitu. Tah kajeng termasuk di kajeng urang mah osok ngisang. Tah jadi kajeng bisi can paham cara ngisangna oge kan ngahilangkeun najis mah kedah jaryul ma'i kedah ngecor cai. Jadi kalimatna oge goslu berarti goslu mah ngawasuh sanes mashu. Sok aya kana mashu mah diusap. Wer ngompol. Kecurkeun cai geus nya kitu. Di kitu-kitu wungkul. Nah, diusap eta mah. Eta diusap kitu moal hilang najis. Berarti eta masih keneh najis. Deluk urang wudu nyanak najis termasuk urang kaituna salat teu sah salatna. Kumaha atuh? Nyaeta kudu kieu. Tah,
cekelan. Nah, dicontohkeun. Ieu bobogaan urang cekelan, tos ngompol, ieu anu sabelah nanean cai, nu sabelah ngucuran. Nah, gitu. Lah urang mah babarina keran mah nya. Gitu kena asongkeun atuh kana asongkeun kana keran gitu. Urang mah asongkeun. Atanapi lamun dina gayung nya kitu nyuk kana gayung. Ku gayung kucuran. Anu jadi paurna kieu. Puguh mah caingan saemer atanapi dina bak alit nya tadi kitu. Otomatis ieu nyanak najis. Dikucuprakeun deui kana cai anu ukuranna kurang tina 2 kula otomatis eta cai hukumna jadi mutanajis teu bisa dipake bersuci termasuk teu bisa dipake ngahilangkeun najis dipake nyeuseum oge teu tiasa jadi mutanajis gitu. Nah kitu urang jeung kadang kada apik. Nah jadi eta cara ngahilangkeun najis. Beda jeung mashu cara model wudu mashu rosi ngusap mastaka kan ngusapna di kitu jadi teu kudu dibanyur ai urang wudu mah gitu dimashu diusap tapi ari goslu mah wayahna kedah diwasuh nah gitu nah jadi kedah apik urang kajeng di dinya sing tartibe urang karena urang rek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah anu maha bersih Allah nu maha kudus urang kudu bersih. Selain bersih pakaian, bersih badan urang, bersih tempat urang, bersih hate urang. Karena naon? Karena eta ku kotorna hate urang bisa ngajadikeun hijab atanapi hahalang kana ditampina urang ibadah ka Gusti Allah. Tinggal introspeksi diri ka urang, heueuh pantesan urang hese dikabul doanya meureun aya keneh hijab atanapi hahalang nu aya dina hate urang. Naon cenah hahalang anu matak urang hese tembus ditarima doa ka Gusti Allah? Aya sifat ujub dina hate urang. Aya sifat ria, sifat takabur, termasuk iri dengki, termasuk hasud urang. Aya keneh nyelip dina hate urang eta matak ngahalangan kana tembusna urang doa ka Gusti Allah ditampina. Karena kan dina waktu urang keur salat teh kan nya. Salat teh kan doa di dinya hayang doa naon urang hayang beunghar aya dina salat hayang dilancarkeun aya dina salat hayang ditamal sagala kekurangan aya dina salat geun sabada urang sujud anu pertama Rabbi gfirli geun nya warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani kan aya di dinya hayang dipika welas dipika asri warhamni kan ya gitu. Urang hayang ditamal dina sagala kekurangan daru masa urang loba kekurangan dina masalah ibadah urang kekurangan urang dina harta banda da jalmi ngaranna oge moal sampurna maka wajiburni muga Gusti namal ka abdi kan gitu urang hayang loba rezeki da urang teh ikhtiar teh hirup di dunya tetep badadeung jeung rezekina warzukni kan gitunya dina eta doa makana bacaanana entong karapak Rabbi beri warhamni rek kumaha ditarima rek kumaha itu cenah doa teh sing anca komo barengan jeung hate mah kan gitu sing sahe di dinya urang bari ngadoa urang hayang dituduhkeun kana jalan anu lurus kana jalan anu sae ulah paribasa cekolot teh mah nete semplek hincak semplak hayang jalan anu lurus dina urusan agama lurus dina urusan negara maka wahdini muga Gusti nuduhkeun ka abdi kan gitu karena jalan anu lurus anu lempeng kan hayang dihampura kan didinya oge wa'fu anni kan gitu aya doa di dinya wahdini wa'afini wa'fu anni jadi aya komplit doa di dinya nganyata sing bersih heula hate urang di dinya matak sok aya babacaan gennya urang sateu acan ngalaksanakeun salat teh ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika supaya anceg hate urang kan gitu di dinya ulah roba kaitu ka dieu heuda memang urang mah sok kitu banyak nalika urang pas nalika salat anu tadina teu inget oge kadang urang sok jadi ingat ya jadi tancebkeun di dinya eta tah persyaratan urang nalika bade ngalaksanakeun salat teh nya eta urang kedah bersih badan urang
Naon deui satrul launil aurat? Satrul aurat urang kudu nutupan orat. Kajeng deui rada rawan jang pameget mah kauna anu sok ngarokok mah anu sok make sarung bari ngarokokna rawan teh sok aya kohok dina samping urang. Posisi urang tara di kolor misalkan salat kalau sempake wungkul aya bolong dina pimping urang. Otomatis eta ngajadikeun batal salat urang. Makana meme salat teh serangkeun heula ku urang kitu tah. Oh aya bolong ieu, simpen di tengah. Di tengah mah katutupan kan kitu nya. Bilengkeun ku urang. Nya ari aman-aman mah urang make sontog nya make kolor. Atanapi komo make top di kieu jadi katutupan gitu eta mah. Sok rawan teh urang nalika bapak-bapak mah kajeng sing apik teh hiji lamun budak ngora mah salatna karo kaos. Posisi kaos teh kan nya pendek. Atuh nalika ruku teh komo nalika sujud katingali bobokong anu kieu nya. Katingali. Sakalian ayeuna agog gitu nama-nama. Anu kieu teh katingali pan nya tukang teh. Gagayana teh kan dia gagayana kan. Luhureun bujurna sok katingali. Otomatis lamun urang salat katingali orat eta batal salat urang. Batal salat urang gitu. Nah, kajeng. Termasuk katingali nalika sujud, bisi urang henteu nganggo sontog luhureun tuur urang. Kadepruk urang nalika sujud sok katingali anu sarungna rada luhur, posisi pingpingna anu ke luhureun tuur katingali. Eta orat nalika salat. Jeung pamegat. Kajeng sing apik urang di dinya. Anas urang bebelaan jujung kelan salat teh tapi urang teu keuna kana syarat jeung rukuna. Jadi sing api keula di dinya urusan ditarima jeung teu nama eta mah kumaha Gusti Allah ngan urang atuh memenuhi persyaratan we heula gitu. Komo lamun berjamaah mah teh urang jajaran sing lempeng gitu. Komo saena mah urang di berjamaahkeun karena rasa rumasa ari berjamaah mah kan nya katarik kudu sanes. Tiasa katarik cara sapunya we ari dibeungkeut mah kitu. Diragemkeun kan gitu nya kabawa model cau butitina ari ngahiji mah jeung turuyanana kakilo teh sarua we hargana. Nah, beda jeung butitina dipisahkeun sok dipisahkeun gitu ieu mah sasikat seuhangna ieu mah butitina lamun teh mah lamun dijual ieu sarua cau 5 hargana 5.000 ieu mah seuhangna ieu sarua 5.000 da pasti marilihna teh ka dieu nya gitu. Kirang bara ieu maka tolerkeun. Tah urang ge meureunnan loba tidak ada lagor lah urang mah bacaan salat kurang tidak lagor termasuk tata carana oge. Nya ari ngahiji mah meureunnan kitu ka bawah juga gitu. Ka bawah jeung sehangna gitu jeung sehangna. Ulah dipisahkeun. Satru launil aurat. Ada salatna oge cenah urang mah dinu poek misalkan mah keur aliran walau zulmatin sok sanajan posisi poek. Da lain Pak RT, lain babaturan urang anu nganilai makan gitu. Malaikat anjeun ngalaksanakeun salat etah orat anjeun katingali gitu. Nah. Sok sanajan urang posisi poek. Fa in ajazaan satriha shalla arian. Tapi lamun teu mampu mah urang kana nutupan orat. Zaman kapungkur meureun ieu mah zaman nipong meureun disebut natenya. Urang mah teu kaalaman be dieu mah. Kolot-kolot zaman be ditu anu zaman hese pakaian oge harerese boro-boro nutupan orat boga meureungan hiji-hijina oge lamun teh mah kolor tepi ka sobek atanapi komo teu boga kolor-kolor acan ngan sarung oge ngan hiji-hijina bari kotor bari teu aya maka sholla arian teu naon salat wae sataranjang lamun teh mah kitu wajib-wajibna ngalaksanakeun salat teu naon salat sataranjang we wala yu'ma birukuihi entong ku isarah nalika ruku wasujud termasuk sujud biasa we ruku urang sujud urang ngameureun kacekna teh urang rada difilter we entong ka masjid we salatna gitu cilaka urang salat sataranjang ka masjid mah di bumi we meureun urang teh tutupan we urang teh pantau ulah dibukakeun bisa ya ucing urang keur sujud atau bisa aya atanapi bisa aya eta naon incu urang gitu incu urang wah kabayang urang keur nalika sujud aya cocokan ku incu urang di omeh nya tutupan we urang si eta tapi ku ayeuna mah wah
geus moal aya gitu. Ieu mah kewajiban hukum teu pika kitu. Ayeuna mah geus pasae-sae pakaian oge geus wah rupa-rupa zamana oge kan gitu. Jarang anu boga sarungan hiji-hijina gitu. Jarang ayeuna mah. Da memang kitu ari ngalaksanakeun ibadah mah mangga. Sok ngalaksanakeun salat mah menghadap Allah Subhanahu wa taala pakaian pang sae-saena pang bersihna. Ada urang mah pakaianna oge henteu BHE sarungna oge era ngan gajah duduk jageun teh mah. Keun bae eta nu aya. Eta nu penting bersih. Nyari aya mah anu sae hango we eta. Ulah kawas kolot beh ditu. Nini kaluang nini eta mah sarung gitu, sarung kebat. Ari anu pake mah pakaian sarung anu biasa ya anu geus rada eta. Padahal numpuk sarung nama ai pas maot mah nya dibikeun anu kan gitu. Aya sabaraha puluh ulah kitu lah gitu. Ayo disimpenan gitu. Tah urang ge pakaian pake lah gitu. Pakaianna. Pake da pakeun lah gitu. Butut mah meuli deui we gitu kunaon deh gitu. Ayeuna mah geus zaman merdeka ayeuna urang pakaian mah. Hayang anu pakaian kumaha ayeuna mah kan gitu. Komo ayeuna mah teu kudu gadagi di nya, cukup di rumah kan ayeuna mah. Ya. Tah eta jadi urang kudu bersih pakaian urang tiasa nutupan kana aurat urang. Bilibasin tohirin ku pakaian anu suci. Naon deui persyaratanana al wuqufu ala makanin tohirin. Cicing di tempat anu suci. Cicing di tempat anu suci nya ari di masjid mah urang di tempat pangsolatan piraku. Cuman anu jadi masalahna urang kajeng kudu apik teh urang gidig di bumi. Biasa urang tos wudu pakai senal, tah bisi senal urang teh kakeunaan ku najis, maka memeh ka masjid urang kudu wawasuh heula gitu. Bisi napal kana pakaian urang, bisi napal kana badan urang. Termasuk naon deui? Al ilmu bidukhulil waqti. Urang kudu apal kana tos asupna waktu salat. Lamun ulah ku kira-kira karena kudu aya zonul mukallaf, prasangka urang anu yakin. Ulah ku kira-kira. Lamun ku kira-kira sok sanajan meneran kana waktuna tetep teu ditarima atanapi teu sah. Misalkan kumaha kieu. Urang teh sare reupeh misalkan teh mah jam 11. Di bumi teh teu gaduh jam acan. Pas gugah teh ieu teh jam sabaraha coba. Ah kira-kira mah geus lohor meureun ceuk urang teh. Deuluk we urang teh salat ngan hanya sebatas ku kira-kira. Maka sok sanajan pas oge bener misalkan jam 2 eta tetep teu ditarima atanapi moal teu sah salatna. Minimal kumaha atuh? Nanyakeun atuh urang teh. Ieu teh geus lohor encan atuh ka minimalna kanu aya di dinya. Termasuk kajeng ke arah kiblat. Ulah ku kira-kira. Ya rata-rata sok salat cicibuninya sok kira-kira teh. Wah itu kulon kapan poe gitu. Jadi kudu nama kudu yakin. Tapi ayeuna mah da urang tos modern pan nya. Dina HP oge kan arah kiblat aya kan nya. Padom arah kiblat. Bisi teu ngeunaan gitu. Puguh mah urang tujuan ka kiblat anu pas nanti ke Amerika gitu cilaka urang salat ngiblat ke Amerika gitu. Kudu paskeun ke arah kiblat. Tapi kadang-kadang pan eta mah sok aya berubah. Duka sabaraha derajat ente Indonesia teh ti arah kiblat teh. Nah jadi minimalna ari di masjid mah tos di padom tapi sing apik mah anu di bumi. Pangsolatan bojo urang gitu ya. Lain bojo urang-urang teuing tempona urang teh kagok sok di bumi bannya. Di padom heula terus ku urang pake lakban hideung paskeun. Jadi nalika ngamparkeun mukenna nantilah sejadah teh pas we kadinya pas ke arah kiblat gitu. Atanapi ku spidol garis kiblat gitu dinya teh gitu. Ya jadi henteu ragu deui urang gitu di dinya. Ya, teu naon lah di luhur oge gitu. Kawas di hotel mereka mah. Kawas di hotel di villa gitu di luhur. Ke arah kiblat tapi sejadah tak aya.
ya. Nah termasuk urang ge lamun nganganyang kahiji tempat itu kahiji tempat jadi kudu nanyakeun heula urang nganyang ka Bandung misalkan ka dulur ulah asal-asalan minimal nanyakeun urang sok aya linglung geunya perasaan urang mah asa ka kulon padahal ka belah wetan kan gitu nanyakeun hari kiblat pasti dituduhkeun gitu dituduhkeun ku dulu urang ge oh ka belah ditu gitu jadi kudu yakin urang kudu yakin kudu diyakinkan. Jadi kudu apal karena lebet karena waktuna salat. Ieu mah jang meureun urang bisi nengang gitu jauh ka itu ka dieu gitu. Tapi ayeuna mah da urang tos modern jam aya pan urang geus apalah gitu. Ku ningali jam oge oh berarti ieu geus masuk kana waktu salat cek urang. Eta kembali deui kanu tadi. Jadi Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li islahil akidah termasuk li islahil ibadah rek nyampurnakeun rek ngabeberes masalah ibadah baik ibadah mahdoh termasuk ibadah ghair mahdoh bedieu na deui li islahil ummah rek memeres umat karena di zaman bedi itu ge rupa-rupa perbedaan pendapat, perbedaan ikhtilafnya sampai kabeh dieu ge rupa-rupa gitu. Sangkan sauyuna matak pantesan Kangjeng Rasul kapungkur nyarioskeun umat kami jaga di akhir zaman bakal kabagi kana 73 golongan teh. Anu tarima ngahiji pada ngaku eta teh. Ceuk ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah anu bakal ditarima. Cuk golongan persis, cuk golongan kami anu bakal diterima gitu. Jadi urusan eta mah meureun anu iman jeung anu takwa eta Gusti Allah gitu, anu puguhna mah kan gitu. Ngaku ahli sunnah wal jamaah ari teu bahlek mah meureunan keukeuh we. Cuk persis meureun persis anu bakal diterima ari teu ecreug mah keukeuh we. Anu hade we gitu. Tah rek memeres umat Kangjeng Rasul karena umat rupa-rupa di dinya sampai ka ayeuna rupa-rupa umat Kangjeng Rasulullah teh anu kitu anu kieu anu kitu anu kieu. Nah makana ti pertama tancepkeun nyaeta akidah dina hate urang sangkan ulah kacana ku sakaba makana dina Al-Qur'an tancepkeun dina hate urang ridho pertama abdi di pangeranan Gusti Allah termasuk abdi ridho di nabian ku Nabi Muhammad ridho di pangeranan ku Gusti Allah ridho termasuk di Al-Qur'anan ku Al-Qur'an Imam Al-Qur'an termasuk kiblat Ka'bah kiblat abdi bisi naon eta teh nyata bisi nyengsar gitu bisi nyengsar ya insyaallah lamun urang tos kiat mah di dinya akidah urang tos nancep tos moal kagoyah-goyah deui rek ka mana oge insyaallah bakal kuat ibarat lamun di laut mah ibarat kawas karang lamun lauk mah kawas lauk deui nah jadi jeung urang sadaya terutamina para generasi penerus urang sadaya para pemuda sing kiat masalah akidah terutamina akidah anu dicontohan ku Rasulullah baik dina akidah dina muamalah muasyarah sareng sajabina anu dicontohan ku Kangjeng Rasulullah mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyutat tiasa nulad kana anu dicontohkeun ku mantenna amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah rupina pangawasan salah kadana cekap sakitu mudah-mudahan panginten eta mah anu leres mah taufik ti Allah Subhanahu wa taala anu lepat nama eta mah panginten cukul tina kabodohan sim kuring. Rupina sakitu bilih aya nu kirang pati paos mah mangga sambil sesi urang bari nyantai gitu. Bari nyantai bilih anu kirang ieu. Cekap urang tutup gitu. Rupina panginten sakitu jalap cekap kirang sareng langkungna hapunten anu kasuhun hampura anu kateda insyaallah sambil biasa ya sambil urang berjalan kirang sareng langkung hapunten anu kasuhun hampura anu kateda hadanallahu wa ikum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.